Kang euy, ayeuna mah keur jaman gentingnya Kang. Loba anu ngabegal, anu teu pagah puguh ogenan. Lah aya we pimasalaheun teh Kang. Akang mah tenang, akang mah bisa bela diri, pinter bela diri akang mah. Jadi tenang, aman. Dah, anu pintar bela diri ge ari nyorang dina apes mah angger we Kang. Ya moal nyi. Sok geura ayeuna lamun aya nu nonjok ti kenca kumaha Kang bakalna? Nu nonjok ti kenca? Hmm? Ieu carana. Tak takis, juang bedol, tonjok. Gitu. Lamun aya nu nonjok ti katuhu? Takis, tewak prilitkeun tonjok. Gitu. Salah leutik nu kitu mah. Teu nya euy Kang. Mun aya nu nagih? Lupat ka jero turunkeun panto. Aing Tah kitu carana. tanggung jawabna pisan atuh kitu mah Kang.